ieu mah dek nepikeun kahayang rakyat aspirasi rakyat ongko asli dewek mah dek nepikeun aspirasi rakyat teh cilik putih celak herang teu make implik-implik eueuh politik toong ku kacamata politik lain dek usaha aing isturing bener-bener murni sora rakyat nu rek ditepikeun maksudna ari maksud jeung tujuan teh hayang langsung ngadenge laporan pertanggunggan jawab raja palai langsung ngadangu laporan kaula tah laporan ngeunaan jadi raja geus gawe naon ti mimiti di istrenan mang tahun-tahun nepi ka kiwari di malam seolah-olah eta teh tutup buku rek muka lamaran anu anyar larat kudu aya laporanana teh anu goreng tahun anu tukang nyaeta cing jadi eunteu pagawean ayeuna tahun ieu cing leuwih alus tibatan tahun nu kaliwat hampura ieu mangga ieu marek nyokot sora rakyat we sabab naon sanajan ieu sistemna kerajaan tetep aya kadaulatan mah aya di tangan rakyat leres heuh sok lamun eueuh rakyat na siling rek mimpin cucunguk kitu leres jeung ai rakyat mah eueuh mantan aya mantan rakyat teu aya tah malah sakapeung jelema boga gelar hiji jabatan boh bupati boh gubernur di mana eureun jadi gubernur atau eureun jadi bupati tuluy jadi rakyat asana teh meureun turun darajat padahal teh naik darajat sabab naon sabab naik cicing di lembaga nu pangluhurna leres tah lamun ditinggal ku hakikatna leres kade cing hati-hati moal ilahi